Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yusanu sareng disunatkeun naon antuna syuta yang tangi nas anjeun doifaka katamu anjeun al akli kana dahar wa turaggibahu sareng ngararesep anjeun ka dhaif pihi dina itu ta'am. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis at-tawili anu panjang an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muka ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abu Hurairah. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu eta marentah Nabi ka Abu Hurairah ayat doa kana yen ngagero itu Abu Hurairah ahla sufah ka ahli supah pahadaru teras hadir itu ahlu supah Pa'arwahum teras ngawaregkeun ka ahlu supah saha Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'ina tegesna sadayana min qadahil labanin tina wadah cai susu. Wa zakara sareng nyarioskeun itu Abu Hurairah al hadits kana hadis ila angqala nepi yen nyarios itu Abu Hurairah qala nyarios ngadauh li ka kami saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakitu tetep atawa nyesa ka kami anak tegesna kami wa anta sareng anjeun kutu ngucap kami sodakta leres Gusti ya Rasulullah hai utusan Allah. Qala nyarios Nabi uqud diuk anjeun pasrob teras nginum anjeun faqa'atu teras cali kami wasyarib tu sareng nginum kami. Faqala teras nyarios Nabi isrob nginum anjeun pasyarib tu teras nginum abdi. Pamazala teu eureun-eureun Nabi yaqulu eta nyarios Nabi li ka kami isrob kana lapat isrob hatta qultu sehingga nyarios kami la mual wallazi demidat ba'atsaka anu ngutus ladi ka anjeun bil haqi kalawan bener ma ajidu moal manggihan kami lahu kana lapat isrod maslakan kana wareg. Qala nyarios Nabi na wilni mikeun anjeun ka kami pa itu telas masikeun kami ka Nabi al qadaha kana wadah. Pahamida teras muji Nabi Allah ka Gusti Allah wasama sareng maca bismillah Nabi wasyariba sareng ngaleueut Nabi al-fadlata kana sesana. Wallahu a'lamu bissawab.